terus aneh. Ya, hari apa nggak teh? Ada seurang Suara neng alhamdulillah. Oh, gimana aku? Bantu sana tuh nih akangnya. Mantap. Hatur nuhun nya neng tos kersa nganteran akang ka sawah. Hapunten sadaacana bilih akang ngarepot kaleuwihan kawayong akang. Peda saur nama neng teh tara kaluar acan komodi dicak sawah mah. Hatur nuhun nya neng sadaacana. Wios teu nanaon Kang, atus kedahna kieu panginten. Sugan we pas diantaran ku Neng mah janten lebih semangat deui damelna. Nuhun siap neng insyaallah. Hatur nuhun nya neng. Nuhun Kang, atuh aya nama Neng bari ulih heula da ieu pesan teh. Oh mohon. Hati-hati nya neng. Nuhun. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kieu euy si Rata. Oh, kenaon. Si Neng kumaha nya? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas yang dipasikeun, Atas mi, mun syukur pami atas mah. alhamdulillah mi, gaduh pada melanyar mah. Nya mi, hilap tadi teh. Hilap naon jang? Kan hujan teh pada melanyar. Kira aku mau di pasian sama-sama acan mi, khawatir meureun. Nya mami oge hilap punten we diingatan ku Ujang. Geus eta mangke ku mami we. Bade sakantena mami bade ka Juragan Suganda. Nuhun mi atuh pamikir ke mah. Nya mi, sareng hujan teh bade nyarios tentang Neng Dewi. Ang kunaon kitu Jang? Itu mi, Neng Dewi teh nyasa pagi. Pasti pangling atuh Jang, kan Ujang malam di luar negeri. Oh, gitu. Jika nuju alit, kayak balong di Ojayan, kayak nakal ditaikan, ayo di pangling pisan. Iya tuh pasti, da ayeuna mah tos dewasa Neng Dewi teh moal sapertos keur alit wae. Emang kunaon Jang? Ujang resep. Itu mi, pamiresep mah. Tapi da hati mah, peyong nikah mi. Kumaha pamit itu? Mun sujang eta teh namina resep. Tos mami bandingan teh nasi ojan karunya beli lapareun. Atuh mi, hayang nikah sareng Neng Dewi. Si Ujang sok ngacoetan ngobrol sambat tahu Ujang. Ih, Jan, ya sangu Jan. Oh nyame. Jan ieu tuang heula hapunten mami hilapnya. Nyame kena naon? Juga damelan naon ayeuna? Iya we nya saran juput. Peminta beres maculan. Oh mun atuh ari kitu mah mami euy heula. Nyame. Wahyu, terus di mana yuk? Iya tos nganteran ojan. Aya akang tos di mana? Biasa we terus keliling di sawah kebon itu. Muhun kaleresan. Atuh teh bedaya picarioseun. Kantor tadi nyarius Wahyu teh atuh. Ieu mah benten deui atuh Kang. Jadi naon gitu. Iya perkais kurang kali. Tadi teh atas nyarios ka mami si Ujang teh. Saurna resep cenah ka Neng Dewi. Geningannya. Terus enggak sih ini. Pan bigi papangnak deui atuh ini. Ya sudah nami nage tos darewasa Kang. Nya meureun lah. Nya atuh kan ios kayak ku abi di wartosen kan. Mun atuh abi bade uwi heula bade nyeres ka si Ujang. Mangga. Ya. Juragan, Mana mana nih? sawah biasa sudah. Tumben juragan ke kebun.
Saya teh keliling kebon nih. Oh heeh, aing teh poho duit euy. Nah, juragan. Aing kawan teh sajual kebon. Poho tuh dia kamar mana? Eueuh kamar. Jual lu di mana? Lu di kidul, setelah lebar teh kaurus gambung. Juragan sekoneanan. Kan kabeh geus ku urang atuh juragan. Pan atuh eueuh ngurus lebar, pak yang dijual ka Wahyu. Ari atuh da urang. Gampang lah. Soalnya mah aya di masalah. Mana tas naon di sawah? Ai juragan. Pan urang teh geus mantau si Neng atuh, pas si Neng teh antaran si Jaka. Ya urang teh nyari sirah di juragan teh beladug urang teh. Saking kurusuna, saking ku khawatirna eta si Neng juragan. Saya senengna kawan balik. Yang balik atuh juragan. Meureun da urang mah pingsan juragan atuh da neunggar tangkal atuh. Sama eleh itu tangkal urang. Woe juragan Cimande mah tuh juragan lain kan tangkal kamu jelema kuduna ge. Taruh si Jaka tuh, ngajak bener si Jaka. Gitu. Terus ena juragan balik ka mana tuh? Jadi emang teh ke sawah. Tinggal imane yang jadi Korea mah balik ya. Para ranas lah minggu sare di mah. Urang yang balik tuh sampai ya juragan. Di layang urang mah. Oh juga. Assalamualaikum Neng. Salam abah. Kinenya abah teh kayak picariusin teh. Seriusan naon abah? Kan kita abah teh tos di kebun terus di sawah nih. Terus kumaha? Tadi di kebun teh ada Bu Ayu nih basa kamari bisa kebun nih. Ya nuski cenah abah teh. Kami kamar si Sujang sawat mau beli nih sepunya kan nih. Sekarang kumaha ari abah? Ya biasalah meureun ada anak muda jatuh cinta nih. Bagi pernah beli menyata jatuh cinta. Yang meureun dari hati malah teu bisa dibodoh neng. Tapi nya nih ya menurut abah mah neng cocok di si Uban Saur daripada nu datang lamar mah nih kejar las tuh gawe. Karena si Sujang mah kuliah halus. Anak jelema beunghar rajin deh neng cocok cek abah mah. Iya ari abah aya we terus neng mah bari kada berdua. Isi nengnya ari budak teh domongan teh. Tapi mak menikah jodoh kenal seneng euy. Cocok dengan si Sujang Saur tuh. Soalnya halus jeung budak teh kuliahan budak jelema beunghar. Aku coba benar lah. Jang tadi sekedap Jang. Pulang mami. Naon nih? Iya Jang, mami teh kamar teh terus pendak sareng akan Suganda teh. Aku mami teh atas dicariaskeun anu sakumaha ku Ujang dicaritakeun teh. Wah, seriusan mi. Serius mami mah. Terus kumaha jawabanana? Hari akan Suganda mah nya bade nyari heula we ka Neng Dewi. Ya tumi mudah-mudahan jawabanana anu kepihoyan Ujang. Nung hybrid. Kumaha juragan? Orang kebun mana? Naon juragan? Biasa ya perlu lah. Juga begitu, coba keperluan. Tumben anu rajin wae ka kebon. Ada. Anda muridnya juragan. Lah, dulu keburu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam sing hasil juragan. Bayu. Akang, Benernya iya tos di pasar mah cara angki ya Bayu tuh. pan berkat Ojan ieu teh Kang. Bener gunana euy simat bendonya daripada padung eta bener Bayu gawekeun. Henteu teh Bayu kieu nya kan pasal kamari teh nih ku akang teh tos di wartos geus neng teh nih.
lah pada terus matu kabumi we langsung ke sareng si Sujang. Mun atuh pami kitu mah ibu bade ka bumi anjing sareng si Ujang. Nuhun ke ku akang di atas tuh nya. Mun ari euy akang atas di mana? Biasa we lah keliling akang mah ka kebon ke sawah ka mana deui. Nya tuh ari kitu mah lah. Da terus ieu siang tuh. Pamit tuh nya. Mun. Assalamualaikum bayu. Salam. Assalamualaikum Neng. Salam Abah. Itu ini. Aduh. Abah kayak bicara sendiri. Contoh. Seriusan nanti Abah. Kinengnya abah teh bari nyarioskeun tentang kamari nih si Sujang saur resepkeun ka Ning. Kumaha? Nya kaleresan tadi teh abah teh kan pendaksan si Bu Ayu di kebon teh abah teh sakantanan mereka putusan yang teh bari jodohkeun can Sujang saur. Ih ari Abah geuning kitu, Pak Neng teu can masih jawaban jo dijodohkeun. Nengnya imakan kahayang abah yang teh demi kebaikan Ning jeung masa depan Ning keneh ya teh. Daripada yang datang ngalalamar kan Ning teh jarolas teh baru gagawe. Kana si Sujang Ning jelema boga lah kuliahan ge tinggi. Hari Abah Pak Neng teh geus pilih nyari ra. Kalimat teh kena dijodohkeun mah. Aya Neng atupan abah tulis nyari kasih Bu Ayu anjing teh bade ka dieu bade ngalamar Neng sareng Sujang saut. Neng kudu siap-siap. Abah alim dijodohkeun Neng mah. Aing boga budak teh ku hese pisan di luar teh. Turut kieu udah hiji-hijina ge hese anu jodohkeun maneh lah. Janjang atas macana mami pada nyarios. Nyaris naon nih? Tadi teh mami teh atas pendak deui sareng akang Suganda, saurna teh manggawe aya mah ka bumi langsung lamaran. Wah, seriusan mi? Mun serius ayeuna Ujang mah tas disalin. Nya tuh mi ke ujang siap-siap lah nya. Nya sok singgaya Jang. Mun. Ayo mi, ayo. Enggak, mi. Sabar Kalau Ujang mi- menira rusuhnya. Enggak, tuh kuat yang lamaran nih. Jang, Lan nih, tadi heula sakedap da. mami Pada ngiring ke bumi Juragan Suganda. bade naon? Ieu pada lamaran si Ujang. Atuh gua acukna kita tahu jaban aja damel. Dan wios, Coba bisa yang mau gitu. mual kan aya mami coba kita aya kamari mah. Soalnya itu tuh ayo. Neng. Tuh Neng tong isiin abah Neng. Enggal keluar. Mending teh ayeuna bade lamaran. Isi Bu Ayu kedap di daratan. Enggal Neng udah siap-siapnya. Abah mah teh yang nyaho mah. Si Abah hayo dijodoh-jodohkeun wae. Pantas terang Neng teh alim. Ibu. Mereka mana? Ke Juragan. Bade naon Ibu? Cara Oh, ya tuh enggak kalau gue. Kayak Kala itu. Oh nih ya, nanti kayak maju juragan. Cek mandok non beas. Oh dia maksud teh. Kian tata ka dia ha. Ah ini balado ha. Kang kita mau pada mal abi, teh kayak dikitu-kitu. Kang eta entos pada musim mami eta mah. Oh, pada mami ya teh. Iuhan atuh dijen padamel nu ke ibu. Eta jagong bakal beak atuh sih jadi pagawe mah. Iuhan teuy. Terus begitu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ayu kalau kan. Jangan Bayu. Alhamdulillah. Ih, betul nih lo nih. Tok cerali.
Ibu ampunnya tadi udah ampunnya ibu. Terus gimana tuh sih? Ya udah biasa mami ayam. Iya kayak cara ya. Cara naon dia? Selamatan. Seneng juragan. Dapat sini dijodohkan di si Sujang. Nya irah direncanakeun juragan. Sudah siapa cing gue di kebun, pernah Inggris rencanakan kamari bos itu panggil di kebun. Terus lila Inggris lakukan. Anak mereka dititapai kemana? Juragan. Depan sete anjing tak apa naon tapi itu terbaik cak emang jeung si Neng yang suka yang jodoh. Nya lah. Terus cicing lah nama nih, teh di acara. Nyambung juragan. Teh di ustadz kumaha tadi buat ustadzna Geus we. cecer biaran gitu. Saya mah pintar tuh. Hanya jeung susulan. Tapi baik ya tadi mah gue mah bisa kamu baik sih. Tuhan tuh jadi usulan tuh mau. So puntennya Bu Ais kadap ini nyusulan dulu ustadzna. Mohon ya. Itu sok cai heula ada kayak Mohon hatur nuhun. Cecep. Oh, kuat juragan. Gede lu ya. Mana? Ngobrol lagi buru-buru. Dua dia. Jadi juragan. Nah, jadi Cecep. Saya bisa ngaji tuh. Lu bener sih teh. Soalnya iya sih ganda ya. Kayak kenalnya di mana mah. Entah dengan ustad tuh. Wis aing teh ka maneh pan maneh beureun bisa lah mereka nu ngaji mah. bisa saya tiga Asli. Dan siap bisa. Saya jadi ustadnya, tapi pakai aing mau bajuna ieu menang manuk ieu teh saha anjing. Gantar we bawa we. Komplit aing ge kopiahna. Batik halus kan. Tuh sok pakai. Yalah, yang biasa di bentar. Atuh ayeuna sia. Ayo ka mana sok-sok sia disalin heula galuh. enggak di dia Aing sayang di mana sih ada WC, sate WC di sawah ieu teh sate di kebon. Tuh anjing di kebon jagung ke atulah disalin mah. di dia era tuh bisa anu ngawat Sok buru-buru juragan bisa ngamuk. Sok ayo juragan atuh anjir. Aya ku gagas sia jadi ustad mah. ada tuh cocok atuh jadi ustad tuh Cocok anjing mantes kieu daripada sia mah anjing panasan. nah orang ustad liwet atuh ngaranna ge Bener. ayo Badanya sia sing bisa ngadoana. siap Assalamualaikum. salam aya Itu Pak Ustad. iya bener mana cek jadi ustad mah keren tuh tah panginten Bu Ayunya ustad atos dongkap modelnya aya mah mangga panginten sayana kumaha Bu Ayu Mohon Kang maksad abdi ka bumi sarik si Ujang teh bade niatan ngalamar si Neng Dewi memanawian di satujuan ku Akang. alhamdulillah Bu Ayunya dari niatna saya mah pasti ku akang di satu tujuan itu Mohon Kang alhamdulillah pami Akang teu satuju mah mung hapunten we abdi teh ti bumi sarik si Ujang teh nyadakna naon mung saali cindra mata we Kang gaos si Neng Dewi. kemios Bu Ayu ku aya paniatan ge da ku akang ngatos ditampi pisan geuning nganya teh hapunten teu disuguhana naon ku abdi teh da geuning aya teh gaduh bojo mah teh anu olah nah Bu Ayu atuh mangga Pak Ustad kawitan Atur nuhun satacana ka juragan sareng ka Ibu Ayu terus mempercantenkeun simkuring dina acara lamaran ieu atuh ayeuna mah supados teu nyangkolong teuing kana waktos uang kawitan we ku si Sujang yang ngra pasikeun cindra matana
Alhamdulillah ya acara tetos beres si Neng terus diikat ku si Sujang nyamuk dia sing pada lancar mugi ka hari H Amin. Amin. sing mugi sehat dua nana Amin. ayeuna mah tos we ku juragan sakitu ti abi mah juragan. Nuhun Pak Ustad hatur nuhun pisan ieu teh duh nya panginten Bayu alhamdulillah acara terus beres. Mohon Kang alhamdulillah acara teh atos beres. Kinten-kintena saena bade kaping sabaraha Kang? Nyai saya nama saenggal na Bayu panggil kelah kaping 17-an beureun. Neng, balik ka mana Neng? Kemana tas Neng? Juragan. Jadi lumayan sih ini. Dari atuh nang ka urang. Orang Bayu. Sok mau dulunya. Pinten Bayu di tes ini nih. Aku namanya adalah acara matus beres ieu pinten. Mohon wios Kang teu naon. Jamina ge abi atas sonten bade uih we ayeuna mah. Gimana tuh mangga? Aduh, Pak Ustad atuh nuhun Kang. nuhunnya Bayu tuh. Nuhun sami-sami. Tahu kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Tuh. Aing berari. Samaran di sini kalau aing kene itu ngaranna mah. Cuma aing di. Juragan. Sudah. Naon? Kanggo si Jaka sangat tiran. Nya, Coba juragan. dapur di. Aing si siapa? Nya juragan. Dah, ngeus. Gitu ya. Antep ini. Nya tuh. Angkat wae nya juragan. Sok. Cukup, tolong. Duh, Gusti si Neng teh nikah. Abah teh meureun sorangan di imah teh ayeuna. Menyendiri di wae. Ditinggalkeun ku si Ambu. Ayeuna si Neng meureun niakeun abah teh. Geus kawin meureun mulai di imah. Bingung kieu dulu. Kemana ayeuna di sini? Neng, kadieu lah kedap Neng. Kemana si Neng tehnya? Neng bala, Neng. Aduh, udah mana teh ya? Kemana si Neng teh juga? Neng. Kak. Buat Kang. Lah yo. Oh, mau siap Kang. Papadan atuh bala kalau teh. Hese keur nyambung anjeun nu ngarahetan hate ninggalkeun tapak kabeuring tapak kabeuring. Gening anjeun datang deui Wah, ini juga pasien dituang. mawa asih Alhamdulillah. Beres tuang kieu mah gawe teh semangat teh. Piku angger ieu Kang Juret. Karena mere cai aing sok ngarani.
Kira Sepi naon euy. kuring teu bisa nyarita. Poe surem jadi caang, peuting nu sepi jadi gumbira. Anjeun datang pikeun nambihan warna kana kahirupan abdi anu biasa. Anjeun ngajarkeun abdi naon nu namina kacinta. Tapi hanjakal nasib teu mihak ka urang. Cinta urang kudu gagal. Kaasih urang moal bisa patepung dugi ka balai nyungcung. Hampura Kang, Neng datang lain rek mapaheutan. Neng hadir lain maksud rek ngarobah takdir. Lain Neng teu nyaah, lain Neng teu bela. Tapi ku sabab nu disanghareupanna sepuh, Neng teu tiasa nolak. Kahayang sepuh nu maksa. Neng teu bisa walakaya. Neng dijodohkeun jeung anjeunna nu ku Neng teu dipika cinta. Neng teu bisa kukumaha iwal tinarima bari jeung kapaksa. Nuhun Kang kana sagala kenangan nu tos dilakukeun. Neng teu tiasa ngahilapkeunna. Neng saukur tiasa ngaduakeun Akang sangkan bagja salawasna. Sanajan jasad Neng sanes milik Akang, hate Neng tetep kanggo Akang. Nu karandapan ngahabat rudet kana pikiran. Duh, kuring kasiksa kudu kumaha, kudu kumaha. Tuh, main juragan teh tuh nak kor sini kemana? Juragan, kudu eta seneng. ini siapa dikuntunkan seneng bang pejaan pagawe buru. Aduh, eta irah juragan. Nyangkanya. Nah tuh, antosannya juragan. Seneng. Aduh, aya nama si Neng dilamar ku Batu. Aing geus bebelaan capek minta solusi ke si Jaka. Dan ditinggali alus gawe ku si juragan teh. Juragan teh dijodohkeun ka urang pasti ka Batu. Juragan nyuruh. Ayo kayak mas, juragan nama. Naon? Juragan mana papait pokoknya mah. Papait naon ieu? Jadi kieu nya. Kalem heula atuh, kalem. Sok cicing ngareng hapeula. Seneng ngantunkeun. Ah, nu bener. Asli cecep. Ah, kamari teh sehat. Ah, buru. Ah, siap. Besok kudu tanggal. Siap. Oh itu. Kak, ada. Gawat ini mah kak. Gawat bisa nih. Aduh, itu si Neng kak, si Neng ngantunkeun. Si bener Kang. Asli na ngantunkeun. Asli. Kak, dagon kak. Gusti
tarik teuing eta lompatna si Jakanya. Allahu Akbar. Keun kateka udah kieu. Jaka dagoan. Direka napapantunan kiwari ngan karingaran leungit Kah, geus Kak. Jodoh bagja pati cilaka mah geus aya nu ngatur Kak. Meureunnan ieu teh lain jodoh maneh. Geus. Geus engke bakal menang ke nu leuwih. Geus. Doakeun we ayeuna mah. Minta panyuhun ka Gusti Allah ayeuna. dongeng indah katumbiri taraje langit nu asri widadari turun mandi lumungsur ti kahyangan Duh, kudu sangkanya ayeuna ditinggal yang kene si Ambun ngeukeun kurang teh we. Udah urang teh atuh meureun tinggal sorangan hirup tadi mah teh tanglahan di kubur teh. Hari juragan kan umurnya sanu apa tuh juragan. Tapi dah itu tinggal masalah urang kene juga teh. Terus maksa merenya juragan. Urang teh bet ngajodohkeun coba mun teh dijodohkeun. Mun sampai kakak. Iya deh nu wani udud hari penjuragan. Asal itu juragan atau di episode hiji tuh udah. Daripada udud mah ning pencetan syukuran mah. Lieur aing kana Naon itu cara orang naon juragan. ieu tah syukur. Nah, syukur macatan dia tuh juragan. Lieur sirah teh. Heuh bener. Relax juragan. Anjing tong gitu geura. Salam juragan. Benang murah. Sarap. Bener dia mah langsung cenghar Dua pikiran anu juragan teh kunaon atuh. Iya, kudunean info randang ora tuh sugan. Aing kada butuh kahirupan sih teh meureun. Make kieu wae. Kudu ayu aya tuh juragan. Heuh nya anjing kamu ayu kitu. Udah kitu. Kudu pincet teh. Tapi da aing teh meureun. Assalamualaikum juragan. Salam. Waalaikumsalam. Salam juragan. Cep siap. Ayo. Cep, duduk. Cep. Geus lah, cep di kula dulu. Iya, cep. Lain cep, ya Kak. Naon ieu teh? Iya pangidan juragan nya abi meureun sareng Cecep iring bela sungkawa ku ayeuna mulihna Neng rahmatullah pangidannya abi reueus pisan pangidannya sedih oge aya pangidannya kitu juragan jadi namanya abi iring bela sungkawa lah kitu ka keluarga juragan abi punya sebagai pedamelna juragan oge gitu sareng Cecep gitu Cecep Baik lah, begitu nama nya atur nuhun lah gitu kan. Terus keluhan bela sungkawa juragan, meureun juragan ge lah kanuhunkeun oge gitu ka pagawe juragan guys. Milu ariung ieu dina berduka cita gitu kan. Ya juragan salian ti turut berduka cita meureun abdi sareng Jaka teh bade sakanjeunan pamitan bade pulang ka lembur. nya gitu panginten juragan nya abi panginten selaku pedamel juragan atur nuhun begitu abi tos
ditampi kamari-kamari kepengker yang mau juragan. Alhamdulillah penginten abi bisa sababiah hirup teh karena gawe itu juragan. Yoge mereti selain tidinya abi ge hampura pengintennya ke juragan, boga pakaiana, penjure penginten anu dipercayana. Abi hampura bisa sok ngariweukeun matak nyieun teu enak ka juragan atau ka jure. Kitu penginten juragan. Dan meureun abi sinareng cecep ge terus ada kangen lah gitu. Kalembur bade marulang penginten. Segitu juragan penginten ti abi sareng cecep mah. Ya kencep kada geus kitu kuduna lah. Dan meureun kisah babiahna pagawean mah kitu an meureunnya juragan ilah tentang hampura oge kitu bisa ayeuna aya kesalahan tawa naon jeung nuhunkeun oge kitu tah anu geus darek gawe di juragan. Jeung terutama meureun tah si Juret geus jadi kepercayaan juragan meureunnya. Kamarnya itu urang mah nya hampura meureunnya geus karasar lah ka maneh. Geus naon daek najong atau naonnya eta mah da ngasuku pelajaran juga kan meh maneh bener kan gawe soalnya lamun teu kitu mau bener kayaknya nyembaran hampura oge merada kasar pisan meureunnya di urang mah. Kita bisa babiahna meureun kitu mere nasihatna meureunnya maneh mah Juret pinyakeun bae lah sakitu. Penting mah maneh masih kena bisa narimakeun nyuh hampura meureun sakitu. Atuh ari maneh rek balik meureun juragan bisa ngarana naon meureun ayalah saeutik wae milik meureun itu bingkisannya Juret. Disiapkeun ku juragan jeung marane. Coba bingkisannya. Soalnya ada gua. Nya juragan kang Juret pengintennya da ku abi ge sinareng cecep di hapunten da penginten ayeuna Kang Juret sapertos kitu teh salah urang keneh cep. Gawena meureun karitu teh teu baleuneur loba arti tapi da sae kangge pelajaran arurang ka payuna penginten. Nyoge hatur nuhun nya eta juragan bade masihan penginten sakedikna kangge arurang kangge bekel pengintennya cep. Aya canakeun lah canakeun teh mah nya hatur nuhun juragan penginten. Sakitu nya cep. Saya meureunnya Jakarta. Urangnya ngan bisa ngeri sakit tuh meureun juragan. Kurang loba atuh juragan situ nya. Saya itu teu beres sia. Lain si Jaka loba. Diuk. Meureunnya itu meureun lah bisa diberekeun ku juragan mah. Da meureun lah segitu ge yang bakal maneh di jalan gitu tah. Nya atuh wios juragan sakieu alhamdulillah dikasihan kang bekel arurangnya. Itu penginten sakitu we juragan abi bade pamit ini mah Kang. Pinten. Ari kitu mah nya atur nuhun pisan juragan. Hati-hatinya jalanna nuhun bisanya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaka orang karawakan deui. Pencep lah terusnya nuhun lah. Hampuranya Sehat. Ayo. Assalamualaikum. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my